Ih, terus neng kunaon dibawa ka dieu? Si non dibawa ka dieu batur karunya. Tah, si Jasna tah no. Naon nyakun ka aing si mau ka dieu. Siap bloan. Ih, bloon. Aduh, panas. Aduh, si Neng Gelis kemana itu dulu? Marah gitunya gara-gara kemari. Cobain kayak mana lah kedeng. Panas. Mana haus, panas nih. Aduh, kumaha ya sama Neng Indri marah beneran. Gara-gara si Kata sih ngajak ribut beta. Minum hula lah, capek. Yang dekai mah Neng Indri ya. Ih, iya lain sih perapatan yang imah teh Indri. Geus lah endek ka dieu sugan aya jelema endek nanya. Pelem tengahnya bolong cing minum es. Pelem. Pelem. Barang bagus. Sasi eta. Samperan lah kawan. Neng. Ih, iya endek nyangan imah teh Indri. Nyaho teh imah teh Indri soalnya di telepon teu aktif-aktif. Dih, betapa bahagianya dipanggil AA. Ih, nyaho teh imah teh Indri cicing bae. Nyaho. Hayu, perang antar yuk. Benernya iya nyaho. Oh, perang nyaho. Hayu. Bener teh ieu jelema. Bangetna tidak meyakinkan. Geus lah. Neng, hayu gerakan. Oh. Bagus. Bukan bagus. Apa gitu? Ieu masih jauh teu. Ih, kedeng dia nyampe. Emang geus capek? Ih, pugu pegel. Hayu dek digendong. Ih, ilahan nyampena urang geus capek. Kedeng deui, Neng. Makanya dek teh digendong ku pangeran. Matlok bae. Pangeran naon kos itu hararau kos itu. Iya bener teh ka imah teh Indri. Pan ieu mah dibawa ka ruyuk. Moal, ini saya ngilu bae. Awasnya macem-macem. Oh, percaya ka pangeran. Aduh, aing mau gitar bae ieu. Kumaha ieu mainannya? Bingung aing mah. Aing nyanyi bae kitu nya. Tapi aing nyanyi naon ieu nya? Balonku ada 5 bae lah. Balonku ada 5 dor. Jasa. Oi. Jasa raneng kate blon. Sasi ta? Dicikan. Anjay, mantap lah. Tadi. Ngade neng, diuk neng. Ngade neng. Geser itu geser. Sama. Geser. Ngade neng. Bagus. Ih, kok dibawa ka dieu? Kan urang mah nanyakeun imah teh Indri. Oh, neangan imah neng Indri. Kadieu lah diuk. Diuk. Neng emang sahana neng Indri. Iya, orang baturan teh Indri.
Geus isuk Neng Indri kemana nya jeung si Munir keluar. Lah aing pura-pura bae lah. Geus Neng di dieu bae heula. Kege Neng Indri ka dieu, biasana sok ka dieu ulin. Nu bener jeung ulah sok nangsinan Imran. Ih, geus tenang bae, kudu ge ka dieu Neng Indri. Biasana ka dieu ieu. Awan, kan kalau ngajak ngobrol. Woi, sia ngomong naon? Mandang atuh mandang. Garing. Beungeut kos aing sel sekolahan ge. Sohoreun. Neng, menang kenalan teu? Kenalkeun ngaranna Nino. Naon sih? Di Neng, hayang kenalan doang ge. Embungeun mah batur, we paksa. Bisa nyambung bae deui. Heula beungeut batur ge. Eta sia. Neng ngaranna saha? Monik. Ih, kenalkeun ye. Pangeran. Elah sia, pangeran begitu banget ke doang bajing pangeran. Ceh. Ih. Sia tah, nu kodong be mah. Dulu buuk. Sing paringkal gitu. Weh, tenyahuan sia mah kiki ge buk aing menang nyatok. Ye. Sia gara randeng. Iya deh ya, hendak nganter ke Imah ke Indri ongko. Malah diantar ke dia pan, teu jelas. Ih, geuning ka dieu Neng. Cesta kumaha sih? Jasta main kate belum. Atuh sia naon dibawa ka dieu belum bae. Ih. Oh, jadi si Neng Gelis kerangkas nganterkeun si Munir. Pantesan cenah. Emang eta si Munir parah kitu muriangna nya sampai dibawa ke imam mana. Ih. Si kate jeung jelema gelo keur naon itu jaya cewean. Hampuran belak wae. Wih, Sia di bae. Naon meureun? Lek naon eta mau gitar bisa henteu mainna. Hei, sembarangan. Bisa aing kiki ge. Coba nyanyi. Janji naon sayang mah? Nyanyi naon bae lah. Ye, oke. Balonku ada 5 dor. Ieu Neng saha apa di dieu? Si hayang nyaho bae deui. Iya hendak ke Imah teh Indri, malah dibawa ke dia ku si ieu. Ih, Neng Indri mah lain kerangkasnya. Neng Indri mah kerangkas jeung Neng. Nu bener cenah cak budak ieu sok ka dieu. Si aku nyanyonan bae deui. Atupan aing tadi geus di mana mau si Munir Lah, kerangkas. bisa bae. Oh, teh Indri mah di Imah. Cenah cak budak dua iya di Imah. Neng Indri nage kerangkas nganterkeun adina muriang non percaya bae ka budak kos kieu. Si mah teu ngartikeun. Terus Neng kunaon dibawa ka dieu? Si non dibawa ka dieu batur karunya. tah si Jasta tah. Naon nyakun ka aing si mau ka dieu. Sia belum. Ih, belon. Geus Neng ayo Neng dianterin ka imah Neng Indri sugan geus balik jelemana ayo. Tapi benernya diantar. Oh, ayo. Waduh. Si ujang. Wae bae dilah. Kita periksa naon dulu. Ton. Barang bagus. Balik betulah si non. Nang aing eta. Barang bagus-bagus. Piang lah. Si menang-menang di mana jeung eta? Nang anggih aing ka di ditu. Naon deui? Bagus sih barang nah, kok aing resep sih bener be. Lah, kabet lah. Gara-gara si Ujang si Nonona. Coba ya kalau menurut si Ujang mah aing bisa kebel-kebel ngobrol jeung si Monik lah. Anu nanya batur sia tah. Barang bagus na bre. Lah, balik lah. Balikan bae. Eta budak bisaan bae di mana nya? Barang bagus eta barang nama. Lain eta orang mana nya? Gelis kitu bigangnya. Lah cari tahu bae lah, kemah. Ya, kadang emang jelema tadi emang sakit. Lah eta mah jelema galelo Neng ulah dipercaya deui. Ayo Neng sana Neng Indri gitu. Neng teh baturana Oh, dari mana? dari Gerdog. Oh, Gerdog. Tah, ieu Neng ieu imahna. Tapi mah burina. Ayo urang ka hareupna bae yuk. Tah, ieu ieu Neng imahna mah tapi usah sarareh can balik. Oh, iya imahna. Geus lah geus nyaho mah ke gampang isukan ka dieu deui. Oh. Geus lah Neng dek balik. Oh, geus mah ade Neng ya. Geus nuhun ya. Heeh. Oh, iya imahna. Geus lah isuk mah ari ka dieu mau nanya-nanya ke jelema kos kitu deui. Si
sial tak budak kan nyaho baik ke barang bagus. Hai, nama gue Monik. Gue pemain baru dari Ciung Wanara. Jangan lupa klik subscribe dan komen di bawah ini.